Bener adil 25 sewang, mana masyarakat. Iya duit. Nah, orang bagi 2. Mungan maneh mah namanya nasi masyarakat jangan yang kusorangan mun dibagi 2 mah urang mah bae. Kan ieu teh 50, orang bagi 2. Teuh nya ditah di 25 sewang teh tadi embung hayang sarakah hayang sorangan. Ayeuna urang kudu 10.000 mah 40 ngeunah di mana teh ngeunah di urang nu manggihna ge kitu duit teh. Aya naon itunya? Asara riweuh kieu di deket imah teh. Geus nyawer sare teh. Aya naon ieu asara riweuh kieu ieu teh? Iya, abi teh manggih duitnya 50, pri ditah 25 sewang kan abi nu manggihna ge ari sieu sarakah ya hayang kusorangan padahal urang nu manggihna ge. Sanes kitu maksud abi teh nya kan 50 acisna teh 25 ewang abang ngobrol jeung nu bongi. Oh, kieu ye ngobrol jeung bonge mah keun geranya. Tuh nya bener mun tadi aya si aya teh bener adil 25 sewang mana masyarakat. Atuh cek kitu.